وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ورمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب tukang son punten eho nalit kan ibu terang eho mun sales mah keluar hejo eho nalit kan mah para kiai, para masyayikh, para abuya, para habaib sanajan teu disebutkeun hiji-hiji nami insyaallah sadayana diangken guru pribados, mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat. Keluarga besar almarhum tinu sepuh nepikan wa anom sadayana mudah-mudahan dipasihan kakiatan supaya tiasa neraskeun sepak terjang almarhum. Para jamaah muhibbin, para santri sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Abdi ayeuna umur hampir 41 tahun tapi can kabita kana paeh. Kalau bicara tentang haul berarti aya nu dihaulan geus wafat jalmina. Sebenarnya ini bukan tentang mati tapi justru ini tentang cinta yang takkan pernah mati. Bayangkeun mang iya mah lembur sebenarnya mah cocok nama disebut mahsar ya dak. Sebab aya jambatan di nepung ka ditu ya. Aya ge mahsar nu kieu mah. Lain bongkok. Ieu sabenerna mah Kang punten ieu. Ieu rek cacahan ngaji teu ludeng ieu, minder ieu. Geus manuti heula ceramah beungeut aing eleh. Iya apa mah jujur ieu. Itu mah Eropa, aing Afrika. Lamun nyacahkeun paeh. Hampura bah ieu, nu geus kolot mah geus wisan nyacahkeun paeh rencodan karaeh. Kaheula ieu, ieu cacahan kudu nyambung jeung judul lah ieu. Cacahan mah lain tentang ramena, lain tentang resepna. Kumaha carana nyelak dia kana hulu angen. Iya, agar kita tidak polongok kan. Ya dia polongok hitut di mekep diamuan ku sorangan. Kalau di kami itu namanya belekok sabini nih. Padahal mah ieu dalma anu rineh loba. Mana itu Kang Sona? Mang, coba. Tukang sona ya, Kang. Dengekeun ya Mangnya, dengekeun ya.
treble efek ehopaehan kabeh middle bae. Ampura mangnya kajenting mamang nu boga pan aing pemain Jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Tos mangnya sedap sakit. Bicara tentang Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping dan yang lain sebagainya. Iya pan geus levelna beda. Lamun pasar teh itu mah supermarket. Urang mah pedagang cuangki. Nyawa cuangki cari uang jalan kaki. Nu cacahana RT, Haji Asep RT. Atuh itu mah geus gubernur. Presiden. Nu nyacahkeun presiden RT. Atuh loba mantok bah. Kaheula ieu cacahan kiwong-kiwong dak ieu. Lamun bisa teh mah pengajuan. Lamun paeh bisa diojol. Lamun paeh bisa ditukar. Atuh nu karari heula nu dihembat. Naon subang sia-sia pikeun negara hayu nya. Sia Pancasila teh katalar. Indonesia Raya teh jelas. Cangkra cengreu be dikobong. Ngaji mah henteu papaju be digedekeun. Molor sorangan ai hudang duaan. Pak, punten. Gandeng tolol dia. Kepret miskin. Hampura bahnya hampura. Ieu seurik yai seueur sepuh. Abdi ngomongna kieu, lain ceuleudeg naudzubillah. Emang bawaan tidak kikitirna kos kieu ye. Kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Entah hayang ngising. Tolol ngangesehan cai. Disebut haus. Ieu nu kieu ngajur teh di adanan teh akomat doang kieu ya. Buku nganteran cai dan hayang ngising. Kang, punten. Lamun bisa ditukerkeun teh mah pengajuan nu kararieu heula. Naon sebabna? Keberadaan almarhum Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping. Eueuhna diteangan. Karasa kalau ngiteunana. Boa mah lamun nu kieu nu paehna mah kolot teh alhamdulillah boa mah. Dan nu kieu mah ngomong kasar, aya sopan minta jajan, mengaku sia. Aya malam minggu dren be ka Citra aja. Datang jam 3 poting, lain mah geura molot kana goreng kenjo lah. Ini tidak pita, ini kenyataan. Tapi aturan pae pan geus Allah anu boga aturan, bener teu? Allah anu geus boga ketentuan. Matakan urang anu keur hirup keneh kudu rada pikiran ieu. Tanggal pae mah ulah kalender dah. Pae mah teu ngora teu kolot. Kadang-kadang anak pae miheulaan kolotna. Kamari mah digajuk, kotok pae miheulaan nu bogana ka. Kadang dusun. Ganggu bae aing usaha yo. Ampura bah, ieu mah lain ceramah, ngapain we dan leupas. Hepan ieu lamun ceramah kerung bae nya. Atuh geus peuting we. Geus lanjutna mah edankeun saeutik dah. Tadi abdi nanya ka MC, "Mang, hujan teu di dieu?" "Henteu cenah." "Why?" Abdi tadi berangkat jalan Rangkas muter ka dinya teh kana kelapa sawit teuing teu nanya ge. Eta. Kaela Kak. Kaneng dia. Pada dulur dia gitu aing dia. Dak ieu ceramah tangga bohong bedul. Punten ya, ieu cacahan ulah khuruj an muqtada zahir. Ieu cacahan kan bab haul, bab kematian, bari cacahan anu berkaitan mah jeung ieu. Ngan mau agar make dalil, ya banget kieu ka arti moal. Kumaha mah dedak na keh. Da lo kieunan seliek deui, lieu deui. Atuh biasa kieunan bapak kolot iya. Timulai Cijalur eta geus hujan amprekan sampai ka Sempur memeh gembong. Tapi kunaon di dieu eueuh hujan? Sebenarnya alam ini sedang memberikan sinyal. Karena antara benda hidup dan benda mati sungguh ada korelasi.
Peka ge. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ulah ngomong, atuh menang Allah tam, atuh dia mapang Allah nak. Kan orang lembur menyebut Allah pakai wau. Salah sih eta nyebut. Lamun nyebut Allah, bibir nu handap ulah ilu gacong. Tahan. Allah. Ima kumaha Allah wae. Eta gara-gara sungut bibir nu handap gacong ka luhur. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar hujan. Jangan bilang ini hanya faktor kebetulan. Karena semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Makanya saya titip, apalagi dalam urusan perasaan, jangan berlebihan, sederhana saja. Sederhanalah dalam urusan perasaan, agar sakitnya nggak terlalu dalam ketika takdir tak sejalan dengan harapan. Ternyata kula husnudzon karena nu dihaolan ieu jalma soleh. Sebab alumna kieu Kak, jalma mah nempo hasil, lamun pepelakan hasilna bararagus, berarti eta bini bagus, bener tak? Atuh mah melak cada tuh jadi cabe lah. Melak kalapa jadi kalapa, kecuali panganten melak kanjut jadi jelema. Nah. Kaneng yo. Tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tunggul bae kueh beak. Lah bah. Abdi mapan ka Abah Haji Juhri henteu dedes kana pamenteuna. Abah Haji Kaping teu dedes kana pamenteuna. Ngeun abdi terang anak turunanana. Sanu teu nyaho kana ramana Ki Unan. Satungtung deuleu kabeh nyaho. Sakitu anak incu putuna nu calang. Dan adonan malam Jumat kabeh gitu ya. Jadi kula husnudzon karena saya melihat fakta di lapangan. Natijah nakos itu berarti henteu hakim. Berarti imah bini gede. Makanya kula husnudzon hujan anu tadi terjadi sampai jam 8:30 kara-karaan ada korelasinya dengan hari haulnya almarhumen ini. Karena abdi husnudzon tadi jalma soleh. Ingat karena keterangan wa iza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kufri kullu man syariba min ma'iha aslam. Kupingin sadayana di mana baik. Jadi kula husnudzon bahwa hujan anu tadi diturunkan ku Allah sinyal tina alam bahwa menyetujui ittifaq bahwa orang yang sedang dihauli malam ini adalah orang soleh tanpa diragukan lagi. Jadi ulama nyarios kieu wa idza dzukira salihun fi majlisin, kalau ada orang soleh sudah wafat namanya disebut-sebut di majlis ilmu, di majlis zikir, buah mati saminggu kayaknya nu ngajikeun lagi setengah bulan. Buah mah deng-dengen, anu melak jagong deng-dengen, anu melak kacang deng-dengen, anu melak cau. Dina hatena mah engke sugan dina waktuna kaala jeung haul almarhum. Bener? Ku hayang kahakan. Ka jeng rubuh ku hayang dipake suluh. Jalma soleh. Makana alam serempak mengatakan, wa idza dzukira salihun fi majlisin, lamun ada jalma soleh maot diomong-omong ngaranna di tempat majlis zikir. Pantita tadi meureun MC Abah Haji Juhri deui, Abah Haji Kaping deui, Haji nu hadorot kadinya deui belekokna mah ilaruhina mah eta deui bener. Tita tadi nu diomong nu paeh bae ieu mah nu hirup naon diomong-omong. Makanya Pak Haji Asep saha di dia lain sasaha. Makanya kalau ditanya tadi ke Haji sorban ketinggalan, tidak pakai sorban aing mah. Mesti pajak kiai. Sama kiai lain, boro-boro orang dia pamajikan can pernah disebut kain kiai. Sudah kiai nyatu can bener. Paling sorry aing disebut AA, Kamil Atma bener.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kula nyarios kieu Allah sing ridho ka kula. Sing aya barokahna luber nyepret ka abdi. Lamun aya jalma soleh geus maot diomong-omong ngaranna di bagi Abah Haji Juhri deui, Haji Kaping deui. Kitu bet kitu. Maka Allah masihan bonus, masihan penghargaan pikeun Abah Haji Juhri jeung Abah Haji Kaping ieu. Dengan cara naon? Khalaqallahu sahabatan. Allah akan menciptakan reuk di atas langit reuk. Dan kana tah bahasa Indonesia tuh belekok bae aing ya. Awan awan bega bahasa Allah lah aing. Kieu nya. Ya udah ya kalau hadir begini nih, laki-laki sama istri jangan dihiji-hijiin ya. Abur abah atulah aing sekolah lagi gitu belah. Kamari gendong uang ke Bekasi ditanya sama siapa Jis ini? Atuh aing ngalamun heula cek aing munduan berdua segeuna aing sorangan bersatu cek aing. Khalaqallahu sahabatan. Wow. Kamu batuk. Kayaknya ya, iya, mudah-mudahan orang yang menang ilmu ya penting ayeuna ya. Al Mukarram, Kiai Unan, ieu mah lah anggape nu kasurupan. Ieu mah lain ceramah kaunan kula mah usaha ieu. Atuh tadi kula dieu tuh ka, ieu nanti bisa mobil ka dieu. Motor doang beut kain tutung dunia ieu mah. Atuh mobil jangan tutung dunia tolong. Kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja terlalu baperan. Udah alabatan kuruku tuh teh. Sok kuping kan. Sebagai bentuk penghargaan, pikeun ngahargaan jalma soleh nu diomong-omong we ngaranna. Nu selain marrotan ieu mah marroten. Pak ieu nu datang nu ti Bogor bener nya. Anu ti Jonggol, anu ti Balaraja, datang ka dieu. Kalau bukan atas nama cinta, ngising tai moal datang ka dieu. Khalaqallahu sahabatan. Horeng Allah ngahargaan ka jalma soleh ieu ka almarhum Allah beri penghargaan. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah akan turunkan hujan. Kan meureun di mana nya hujan aya tandaan. Reueuk heula mendung ha. Pancikona teh dak gerangkatan cenah geura jahitan pakaian geus reueuk geus lemung. Kabeh ge aya tandaan. Hayang dahar lapar heula, hayang ngising mules heula. Coba lamun tadi bade tanda, hayang ngising teu mules, aing ceramah kolonyon bangsat hadam keluar. Matakan tah santri urang di Kobong, hirup balangsak, hirup masakan. Biasana ge pan anu sok betah di Kobong mah jalema anu masa Allah ieu. Tirok aya anak bupati betah di Balai Rombeng, tirok aya. Eta mah anak Soleman, anak Sayuti. Moal jauh eta nu. Langsung spikarunya lah banget bisa dieun. Banget kota Kamal. Kabeh ge eta batakan urang hirup balangsak. Tapi urang betah di Kobong dibere betah ku Allah. Haji boga wiridan hiji kurang dibulak-balik, diulang-ulang. Padahal macan aya karasana nya. Jawa hayang ngarokok, rokona. Wayah hayang nganjang dikanget teu malik-malik. Ya beungeut aku masa Allah mah. Tapi kirang gitu ge diwirin bae terus. Mata atlaqa lisanaka bil qalam fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Lamun urang dibere daek ngadawam kana hiji wiridan, padahal kurang teu karasa, tapi diwirin bae resep. Malah lamun katinggalan sok dikodoan. Fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka eta tamar dijabah ku Allah. Matakan boga wiridan terus bae nya. Kamari abdi kaleresan wih ti Mekah kamari malam Jumat. Haju aya tatangga ka haji cenah minta barokahna. Bedu cek aing pajana mah aing di Mekah nanaeunan bener. Pajana mah aing ibadah puguh molor bae di hotel. Puguh ulama
Ayeuna geus sangsi kaena cik batu cenah Nyium Hajar Aswad seungit. Ulah kamar Nyium Hajar Aswad bodelan. Parek asup kana androk urang Mesir aing misalnya. Esa sih otak-otak sembak sih nya. Eta nya kan di urang eta jalema husnudzon nya. Kanu balik ti Mekah mah cenah 40 poe, nu balik moga haji cenah cenah barokah keneh mustajab keneh aing keom bae. Teu nyahoun paman sedang apa di sana. Sok isin teh nya. Kaenaon Kak? Cenah ka haji abdi mah boga anak hiji-hijina terus dipencit doraka Oke kumaha kitu masyaallah kula mah cenah ditokohkeun ku masyarakat ajeng-ajeng dimuliakeun kula mah diburak utayi ku anak boro-boro ngaji boro-boro masantren dipasantrenkeun urang kuat 2 mobil bapana uana kabeh dibawa urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mas naik ojek datang ka imah wow kamu tersinggung salat aja salat teu dititah mah teu aya dititah salat ngamuk nek gelut jeung kolot anjing-anjing kudu kumaha coba haji minta jampe aku jampe naon jatuh boga teuing nek jampe ngising tah geus kieu bae sugan heula cek susuganan nya ya kula ge jelema soleh kula ge jelema bener ka dieu ka lamun geus bener mah kula moal tengah penting dengan kejo ka dieu nyina ieu cik bae lamun anak salat kieu bae make ayat kursi sabaraha macana lain masa sabaraha ayatna dibaca kursina dibabukeun kana hulu Kak coba matakan abdi Pak sebenarnya mah memberanikan diri ieu nya memberanikan diri teu beda cara santri titah naswir hareupeun guruna ngagibrig sebenarnya mah mata kula dieu ge ulah kajian bitis haul abuya atuh anak abuyana Abu Haji Duna ge Abu Haji Ajud sana tuh kan Abu Haji Ajud jakeung ieu mah bapana atuh lain cacahkeun ieu mah memberanikan diri ieu mah hitung-hitung sorogan bae anggapan dan lepas lah Allahu Akbar katakan abdi mah enggak apa-apa saya dijadikan sebagai alat propaganda bukan tentang politik tapi bagaimana caranya agar orang itu sama orang soleh itu tertarik. Pokoknya kakek yang mesti tertarik. Kamu lamun kayaknya piomongin. Ibarat kayak piomongin. Imam guru aing bae. Datang ke masjid lambat bae ditinggalkeun bundung. Tadi narik zikir, pikeseleun batu. Hadorat sorangan pergi di imam 44 ya kuat dibawa kan uki atuh kayak doa asam gade. Kuat ilham. Daneng dia ya. Jangan polongo ya. Kula pernah pula. Jadi pula jadi imam. Pan rada hayang kalem ku calon mitoha, da aing nyaho gitu calon mitoha. Bo aing naik tabarok subuh. Bangsa aing beres uruk salam dikenyang baju aing ku bapak aing. Polongo dia jadi imam ngarusak agama. Enak. Pikiran kaje tuh anu can beki kana salat tuh belah di tuh makana sing tertarik ka jalma soleh Pak punten nya lamun nyaritakeun mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Hambali sareng Syafi'i kan loba ayeuna jalma anu keluar di medsos bahwa kita yang sekarang anu ngaji Fathul Mu'in, anu ngaji Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah dianggapna golongan ahli bid'ah karena henteu mengikuti manhaj salaf. Dipikir kan goblok eta. Cik urang anu disebut salaf teh mana ulama salaf? Eta anu cik Rasul Afdalul Qurun Qarni. Generasi yang paling baik adalah generasi ketika masa aku sedang hidup. Generasi para sahabat. 100 tahun beak ganti ku para tabi'in 100 tahun beak ganti ku para tabi'ut tabi'in mata kan lu dianggap ulama salaf eta kurun hiji-hijinya sampai 300 ayo orang zaman kiwari ulah disebut ahli bidah sebab orang mengikuti ulama nu zaman hiji sampai 300 naon sebabna kan orang bermadhab makanya kudu bermadhab eta
Punya sejarah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berarti aya di kurun eta, berarti Imam Hanafi salah. Orang bermadhab taklid ke Imam Hanafi, berarti orang mengikuti manhaj salah. Imam Maliki, pangkolotan pun Imam Hanafi. Imam Maliki lahirna 83 Hijriah, wafat sekitar 171. Jadi umurna sekitar 90-an, 90 tahunan lah. 90 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nu paling ngora eta tah, nu paling sakedeung hirupna Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafatna 204, 54 tahun. Wah, deung-deungeun mah. Hirup di dunia kan 54 tahun. Tapi hasil karya pikeun keberlangsungan Islam. Sabaraha juta hukum anu menangga istimbat Imam Syafi'i tina Quran jeung hadis, sehingga jadi bijil kitab sehingga loba ya urang sebagai muqallid Imam Syafi'i. Urang ayeuna make Fathul Muin, make Riyadul Badiyah, kabeh mazhabna mazhab Syafi'i. Berarti kulantaran Imam Syafi'i lahir di tahun 150, wafat 204, berarti aya dina kurun hiji sampai 300, berarti eta salah. Orang taklid ke Imam Syafi'i berarti orang mengikuti manhaj salaf, lain ahli bid'ah. Nu paling ngora Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah lahirna, wafatna 240 Hijriah, jadi ngan 77 tahun hidup di alam dunia. Imam Syafi'i anu paling sakedeung umurna 54 tahun, tapi hasil karya jeung hasil kreasi untuk Islam luar biasa. Makanya dahika bae bahasa kieu, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minanillahi taala. Jalma nu hirupna dibarokahkeun ku Allah umurna teu butuh lila, dalam waktu yang sangat singkat bisa meraih anugerah ti Allah. Masankeun 4 bulan, bebeunangan akur jeung 40 tahun. Otak diberi cerdas, akhlak diberi hade, henteu polongo. Da polongo. Polongo. Tah meuli sabun datang sabun colek dan teu urang. Ih, loba anak nu piomongan. Lempang keleuyeur doang teh palin. Dikobong cangkra, ceungreu haha hihi be. Sok ih panjang mah loba piomongan, geura kita di lemur aya panjang mah piomongan. Ai cacahan miliar. Ai ngaroko ilu goblok. Ini bendar tarang bantak. Eta nu kitu kana beungeut download eta nu kitu. Komo ta tukang bisnis merah deli mah jalan engkel aing nemponang. Bring karena mobil, 2 mobil, baju dicekek-tek aja. Cacahan miliar. Ting rek kepet miskin. Imam Syafi'i hirup 54 tahun, tapi hasil karya nak geus teu ka itu. Mamang hirup geus 64 tahun, geus nyeunaeun mamang. Siap baru kurang ge botok kopi. Kali-kali dong orang Jepang nyeun motor Yamaha, ieu mah nyeun motor teu anggeus-anggeus da merekna kumaha. Tapi deung-deungeun maneh kan nya Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hanbal kan eta beda dina hasil pemikiranana, hukum-hukum anu kagalina beda. Ieu mah kieu dordar misal. Tapi mereka saling mencintai. Ketika Imam Syafi'i teu damang, Imam Ahmad bin Hanbal noong kadinya cager. Doang urang hayang balik di tongku indung cager. Karuhan. Wow, aku ngarencod. Kan urang mah kadang-kadang ustad jeung ustad pasilisihan paham kabawa ka imah. Nu iya cau Ambon berkata imah cau Hasem bae. Komo nu hahaleun mah kieu. Nu hajat deukeut nu ustad ieu, ustadna setengah badan digana mah ieu. Ai nu ieu diondang ti heula. Nu ieu mah teu kabejaan. Ih, cangkel kana bohong ieu. Makana ustad nu ieu kudu boga polo. Tanya, ai ustad eta ka mana? Ih, polo teu kabejaan, teh anggeun heula. Haju datang kadinya, titah hadorot gitu. Titah narik zikir, kumaneh nu ulah kitu babagi kami mah hirup mah.
ke ieu hadarotna ieu amin apan kablok kabeh tuh. Dolo kusia DPR RI eta jalma palelinter, profesor, doktor. Tapi kurang garlot dong di TK. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya santri ulah ngaji bae sia dikobong. Sing banghar dia ngawiri. Ingat kawan, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Nah, enak aing dong, enak ngomong sorangannya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tedamang ditong ku Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kuat cager. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Dordar ge eta mah dina urusan pendapat doang, argumen. Hatena mah saling mencintai. Jadi kalau kamu berharap punya suami yang baik-baik saja, pilih kandidat dari malaikat. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama kan kalau mata, kalau dicolok matanya. Dengekan. Sok loba bika ngomong. Kamu nggak kayak lagi pacaran mah. Kamu bucin. Sekarang apa? Kamu banyak diam. Kamu cuek. Hei. Tahu kenapa? Kenapa kami cuek? Karena yang di pikiran kami itu bagaimana cara bikin kamu bisa makan. Dengekan. Awas dah, lembut mulai entet ya. Aragaan. Iya masalah ki beki ngusep kuat diwakwak. Alhamatan dari kadang bedul. Ingat ya, kalau laki-laki doyan mancing, kami bukan hanya sekedar butuh ikan. Kalau kami hanya sekedar butuh ikan, kami beli ke pasar ke pelelangan. Kami mancing mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Dengekeun Imam Ahmad, urang nya kesepuhan, ieu mah cacari urang cacahan para ulama salafus saleh bae nya. Sugan urang tertarik. Najan urang lain jalma soleh, tapi urang mencintai orang soleh. Nya, uhibbuhum walastu minhum. Kami mencintai mereka walaupun kami belum seperti mereka. Nyontoh mah kudu bagus, ceng. Lah, kiai lagi remak. Aing ngeru masak. Beget aing teu ngiblat. Atuh meusnak sakit ieu mah heh. Ieu mah lain hideung kurang caang. Lah nyadak eta bah. Eta kula pernah baca di sejarahnya. Imam Syafi'i keur gering parah ya, gering parah. Jual be Imam Ahmad bin Hambal. Cager ngadadak. Doang urang keur gering di toong bebene. Ya bebene. Ala ieu. Baheula mah dak mun nganyang jauh ka jina, di kang hiji nu nganjang 7. Damar tengah-tengah hararideuk we nya. Baheula mah eta lamun nganyang meuli kuai-kuai. Edan zaman saparila bedul. Baheula mah eta lamun lalaki nya. Dia mah teh zaman saparila nya. Baheula mah eta lamun nginum saparila. Edan. Mari pemuda saparila. Baheula mah jauh ka Cina, bikang hiji nu nganjang 7. Atuh kumaha kokodokna. Jamu teu gelut di jalan. Baheula mah asal kuno ieu teu beunang, kabehan ulah beunang. Kumaha cara supaya bubar? Paneangan simet, ya supingna bungbung dan diisingan, diketrukkeun atuh cacrot. Aya bikang botai. Otak radikal kuat tetangga dia nya. Pandang lama eta, dusun. Eta lamun naik nganyang, atuh jalan teu boga motor. Batur mah zaman RX atuh urang mah cap cokor. Anu di tengah jalan, sakilo kene anu bikang hayang ngising gantongan batu. Rep etanya. Baheula mah teh bisa diajak nabe ka.
Itu nyawan. Ngalaman tuh. Udah. Sesoren dia. Baheula teh boleh kabesan, geus dangdan gagah, hayang ngising, geurahan tongan batu, baheula mah. Eta tai dong benang ku sirep. Nyahoun budak mah. Tah. Santri, masyaallah ya. Tapi ayeuna mah santri garagah bah. HP-na ge iPhone ayeuna mah. Heubeul mah zaman kami. Eta ku hayang nganyang bae ge ban batur mah make tanco. Lavender teh anu cap dengkak teh cap dengkak. Kurang ban ku hayang make minyak wangi. Aya sesa usam teh gope. Beli emeron, set kan seungit herang. Nek asup teh mah bika hujan gede atuh ngepul. Buang bobogoy. Ya. Laki-laki harus punya cerita kawan. Kupingin ku sadayana. Katakan jalma soleh mah menang putuh bae ti Allah. Endah bae nanaeun ge. Endah bae nanaeun ge. Masyaallah tabarakallah. Filosofina eta tangkal caunya. Tangkal cau pernah ngawe akabri. Hese sih tegaulnya. Kieu lamun jalma can aya karamatan kieu ya. Abah teh nyenehkeun bejeng ke laing mah. Makana ai sakola ijazah tebus. Kan dusun. Tangkal cau moal bisa dipaehan sanajan dicacak diracik-racik gepeng jadi pepetek nek kapatek gelap tah moal kudu paeh tangkal cau mah lamun can mere manfaat. Heubeul kami nonton film zaman Jarum Super. Iya tuh aing mah jujur nih. Nek nana nyecakeun batur ngabohong mending aing dicecakeun. Eta sia hewan nu penting asal Allah bae ulah hewan ka aing. Aing mah hewan ku sama betak balangsot. Eta cenah aing balik teu berekatan, bari ku aing dibeulem ngomongna aja. Saklek nah kagok teu wau aing. Ampura badah di mana edan ieu. Makanya aku lama mah cenah dihaeukan ku santri moal marah ini mah kan sok ayak ya dihaeukan ku santri kuat ngamuk teu boga abdam kuat ngajak ngadu ngari edan lebay lamun aya santri penghadir ngagorowokan mubalik itu bukan tidak punya etika, bukan tidak punya akhlak, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama ini, ini suara rasa kawan. Tangkal cau. Kira-kira bang. Nah dalam film zaman Jarum Super, kan bola masa nonton film eta kaciri, subuh teu hudang, ngalabatu dicai. Pan kami mah berharap asal jam 12 bae film na Eva Arnas. Jeung Inneke. Pokoknya mah rame bagus eta mah. Pokoknya eta mah kiu-kiu bae nya. Lah abah ge sok arepe mana abah ge nyaho. Baheula mun aya film tontonan bae mau kasur heuh. Bari-bari nogasin dan maji. Sia kalakuana. Pengalaman dongna. Eta lamun film datang ka peuting, film bokil deui, dono deui, jengkel. Kumaha ngomongna? Film butut tuar. Datang ka jalan pan, manggih dapuran cau, dicepat jah hawa pusing. Mana 5 kilo jauh ka Hamerang. Ai film butut bedul. Cepat, dicacang beakeun dapuran cau. Sugan teh mah paeh, menang 2 poe ditaongkeun. Ucungul petecang deui. Rek ngabangun imah pas ngagali pendasi aya tangkal cauan cik nu boga imahna ala ka akar-akarna meleng be nu bogana eueuh timuyan da kagok jeung coran menang saminggu coran mah geus teuas pucung geura kita lamun ngeramik aya tangkal cau ala ka engke siap beul eta keramik ge Pus ngawe, akai nges akid, nges asak janji aku tidak akan pernah mati sebelum aku bermanfaat buat kalian.
Kiu kiu. Duruk ku dia ada purana. Menang saminggu, perang, menang saminggu kehujanan, pucung. Pan geus ngomong ke Haji Asep, aku takkan pernah mati. Biarkan anjing menggonggong, namun kafilah tetap berlalu. Makanya jangan menyerah karena hidup rumit. Jangan menyerah. Walaupun hidup kamu sepahit kopi, jangan menyerah. Belajar dari kopi. Walaupun pahit, manis pasti bisa dinikmati. Dengar gendak. Empung ima lain. Lu tadi matorek tekadeng. Bah, kupingkeun. Tapi lamun cau geus mere angkal cau geus mere manfaat. Pucungul ongkol. Geus dicepat ku beungeut si eta. Lord jantung dipiheulan deui nu melakna mah teu nyahoan. Allahu akbar. Lord sampai kolot cauna. Geraan dah bisi kapiheulan nu bogana cenah. Goblok banget. Batur mah cik nu bogana bisi kapiheulan ku nu maling. Ieu mah lain. Cik nu maling bisi kapiheulan ku nu bogana. Hesepan ai piwalian mah kitu. Geus moal ka ti kupolo gelo. Begitu dicepat cauna teu kudu dicacang, teu kudu dituang. Menang 2 poin ge ngulapek. Pahamnya? Mupakat eta kitu mupakat. Emang gitu kayaknya. Makana ieu urang ge. Atuh jadi tangkal cau Kak. Makana ieu hampura bah ya. Hampura kakabehan. Atuh ja ewalos ja ayeuna kitu wau ieu. Iya ke alumni, ke para santri, coba lamun urang rumah sacan bisa mereka guru, coba ulah nyeun sedih guru. Abdi sok kadang-kadang eta nempo alumni Abah Abdi, datang lebaran. Ketemu ku aing ceurik, hareupeun bapak aing ceurik. Cacakeun ka susah, bari anak ting seureuk geus nyawa di Ciwita nyawa sama ceurik anak. Hareupeun bapak aing meureun ya, aku iba teh iba. Balik dibere beas sakarung. Anak mah dibere duit, dibawa kabeh. Bedu. Ieu mah rampok cek aing ieu. Tah, coba eta ulah jadi alumni rampongnya. Ieu lamun urangnya bakal guru. Cuan ulah sok ngacahkeun ka susah. Guru mah alhabatan kolot. Eta lamun nempo murid susah, nyelak tak ada hulu angen. Coba jadi fakir aroya, wajhun goniun. Kajen teh tegableug nanaeun, sumringah. Doang banget download. Datang kana guru sumringah. Haju ya lamun punten ya santri. Abdi boga pernah neangan wiridan geus beak Lombok, beak Jawa Timur dak ku hayang boga santri. Pan hayang boga santri teh hese bah. Matakan abdi mah aya budak ngora ngahikmat, tabuna rame. Atuh bangga mah bangga, tapi tidak sebangga anu boga santri. Sebab aing ngahikmat mah keur hirup keneh tukang hikmat tak mun karasa atuh diteruskeun teu karasa atuh pindah. Ai kanu boga santri mah eta atuh rek ka hati teu ka hati, atuh ngotok-ngoyok bae di dinya. Masyaallah tabarakallah. Hayang boga santri teh hese karasa ku abdi mah. Teu cukup ku pinter ngaji tuh orang eta katutup ku santri ka. Komo lamun kena gede adat haram bae kasaleh moal. Sorogan salah cabok paeh 2. Atuh bae umat Nabi Muhammad dah. Sapa manggih mata abdi mah sapanggih mapatnan abdi ya. Eta mun hayang katutup ku santri kiaina kudu sabodoan teh losan. Muntik santri Abah Haji mentari dona enak cek nek meuleuh masjid mangga. Iya mah atuh kasarna dia teh pola ngomong masjid. Jadi eta hayang jadi Abah Haji Juhri, hayang jadi Abah Haji Kaping kan mantuna meureunnya. Bisa nyitak juga Al-Maghfurlah Abah Haji Ajud dan yang lain sebagainya. Eta meureun geus kumpul sagala aya di dinya eta. Taholi jeung tahalina dipake sehingga tajali paneta. Allahu Akbar. Tinggal urang nu ngarodak. Ulah piomong.
Iya mah pan kudu jeung duit 500.000 bae karak leumpang ka kobong. Aju ka kolot nibuan bae da kolot bodoh. Ulah dak ya, ulah dak. Oh, ban len. Ieu geus canggih dia budak ieu. Geus doang rudal Iran ieu. Allahu Akbar. Makana abdi ieu mah mudah-mudahan urangnya hiji belah ibrohna urang tertarik ku kasolehan Abah Haji Juhri nya. Pan ieu geus paeh 3 tahun waf pupusna. Haul ka sabaraha? Haul ka 5 tahun geus maot. 5 tahun itu hah? 50? Oh, wah. 54 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman. Nges nak aing pakai cocokan bae ku dia. Aing ngerti sih ngerti. Aing teh dianggap edan aing jeung dia eta. Bang. Iya, tapi paling gede ada. Aing nggak menampilkan warna aslinya. Semua butuh transparansi, kawan. Hubungan itu harus dibangun dengan kejujuran. Lebih baik sakit hati karena kejujuran daripada pura-pura bahagia karena kemunafikan. Padinya, nu nek haul, nu nemporeudeung, nu sawan eta. Oh, kumaha haul peuting nek hujan. Padahal di haulan geus maot. Wat ngarempangkeun manehna, bener teh? Ku bisi acara gagal. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Lo dah kayak aing di lemur dia ustad gigi setengah badan mah ustad aing deui he. Dia mah bedul aing pakai cocokan. Geus teu penting darahnya senang bae aing lah. Lah bah. Iya mah ulang ngomong kieu ge ieu supaya tertarik teh nya. Ada motivasi untuk menjadi Abah Juhri gitulah. Minimal atuh jujurian gitulah. Paham tuh maksudnya? Sasinya. Maksudnya najan teu ngajiplak Abah Juhri atuh minimal atuh 0,5% Abah Juhri gitu maksudnya. Siap teu bisa doang muamar atuh muamaran. Paham teu? Gara-gara atuh cacahana. Garing cabok sih poin itu. Kieu jakanya, murah kan. Nah, aman mobil aman. Jadi si mutakalim ini harus punya tujuan. Ketika berbicara apa tujuannya? 1, listijlabis sami', untuk menarik perhatian pendengar. Kumaha carana ieu pendengar digiring ingin menjadi sosok yang sedang dibicarakan, paham teu? Geus sakitu tahun maot masih bisa mere nyatu kanu hirup. Teu baru kaisin. Deuleu. Kawen teu keresek beureum deuleu. Bener teu? Pan bukti nama urang ilunya tuh kanu pae ieu dah. Jamual aya nu kieu ieu lamun lain haul almarhum mah bener teu? Berarti kabeh nu aya di dieu dengan segala fasilitas yang tersedia sekarang ini karena almarhum. Betapa Allah muliakan ini almarhum. Matakan bahasana ge khalaqallahu sahabatan. Ketika almarhum ieu jalma soleh ieu diomong-omong ngaranna doang heh. Pan urang nyambat ge disebut ngaranna bener. Syaikhul Qadir dan Syaikhul Kabir Pai ada. Ama Uta ada.
disebutkan ngaranna Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping, khalaqallahu sahabatan. Karena ini orang soleh, Allah akan memberikan penghargaan khusus untuk almarhum ini. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah turunkan hujan. Di mana hujannya? Tuh, padahal si kurang lembur abdi. Ji cenah geus 10 poe cenah aya hujan ya. Halo dok, kenceng ya ji. Hai tadi abdi berangkat lewat Cijalur, eor-eor hujan. Hujanna mah hiji ngeun baturna lomba. Batu ka bade. Aduh, waduh. Hai di dieu, kan bilang ya. Hujan teh muter. Wah. Wow. Ternyata alam ini memberikan sinyal bahwa alam ini setuju mufakat bahwa Abah Haji Juhri dan Abah Haji Kaping dan yang dihauli malam ini adalah orang soleh. Kaitan jeung hujan naon? Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hampura kasukuannya sing ridho pulang ngaji kieu. Kudu nyambung cacahan teh. Nah dong dia. Diajak kecahan, ditanya orangnya itu bukan tinggal masalah bukan di botak nama. Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hujan ieu engke turun. Ngen hujan ieu mah spesial, tidak akan sembarangan Allah turunkan. Bahasa lagi make adawat kosor tuh, tanyakeun ka kiunan. Lam tamtur illa nafi diisbat pakai illa wa adawatul qasri illa innama afun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi nyurahna kieu lempengkeun hujan ini tidak sembarangan Allah turunkan, hanya Allah turunkan di daerah yang ada non muslimnya saja. Terus pada tak kabar aja kan itu pada perubahan kadang-kadang aya non musliman. Bukan neng ya tadi. Galur. Kullu man syariba min ma'iha aslam. Pan kecil hujan meureun turun di daerah nu aya musliman, pan meureun cai nyerep kana taneuh. Haju disedot ku sumur tangkurak non muslim teh disedot, haju cai meureun diinum, ngopi, ngeteh, nyayur atau mengejo, kan kejo pun harus digigihi kan. Seganeng dia. Atuh penting mah kahar ya. Tahu kan digigihi? Pada tadi digigihan meureun bah. Atuh mah tak kejo diteureun meureun ku tangkurak non muslim. Pada tadi meureun kejona digigihan make cai nu kacampuran hujan nu eta. Kullu man syariba min ma'iha. Setiap non muslim yang makan atau minum terhadap air yang tercampuri oleh hujan yang tadi, aslama, dipastikan akan masuk Islam. Barang cang terjadi zaman istiqbal ditakbir make fi'il madhi eta boga nuktah. Naon nuktahna? Nuduhkeun kana fi tahaqqukil wuqu', nuduhkeun kana pasti terjadina. Makana surahna itu setiap non muslim yang minum atau makan dari air yang terkontaminasi oleh air hujan tadi dipastikan akan masuk Islam. Hartina ketika orang ngahaolan jalma-jalma soleh seperti Abah Haji Juhri, kiai-kiai, abuya-abuya, itu manfaatnya, faidahnya, hikmahnya sarua jeung urang keur nyebarkeun hidayah supaya non muslim loba nu arasup baheula mah haul kiai cukup ngariung asar alumni jeung tatanggana. Ayeuna mah haul diagung-agung ngayakeun tabligh akbar supaya jelema dararata, ilu takziah, ilu macakeun zikir, shalawat, tahlil jeung sajabana. Haul Cilongok, haul Abuya Usuk, haul Abuya Udari. Tapi dampakna katempo. Kulantaran ayeuna mah media informasi geus canggih di medsos jeung kubeul. Amerika mantuan Israel nyerang ke Palestina, horeng doang peteuy kokorombong di jerona. Horeng di Amerika kan leuyyah Kak, istilah mah leuyyah. Ngapadeg masuk Islam. Malah pusat perbelanjaan terbesar di Los Angeles. Di Los Angeles. Beritun pada haran ya dia mah. Tapi Nabi hirup teh. Atuh coba sakola ieu. Itu kalau bulan Ramadan dipakai taraweh berjamaah di jalan raya. Malah sejarah mencatat Pak,
karak di tahun ayeuna istana kerajaan Inggris Ramadan kamari ngundang umat Islam, sementara umat Islam di Inggris hanya 7%, minoritas, mayoritas nama luar Islam. Diundang ku kerajaan Inggris, dibawa ke istana, diadakan buka bersama. Ketika waktu buka sudah datang, azan dikumandangkan pertama kali di istana kerajaan Inggris. Iya sebagai wujud bukti nyata perkembangan Islam pohara. Nu perang mah perang jojo, dibukti nama di negara kafir asup Islam lan leuya. Iya dampaknya Korea Utara anu notabene falsafah hidupna ateis komunis ngaleuh nu asup Islam. Ieu teh diantarana hikmah faedah tina ngahaolan jalma-jalma soleh. Matakan yuk jangan menganggap bahwa kita menghaoli guru kita hanya buang-buang uang, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang kedo. Di luar daripada itu Allah sedang merencanakan rencana yang paling besar. Ternyata orang soleh itu begitu bermanfaat. Urang bae nu hirup ilu jatuh kanu paeh. Ayo kudu ngomong meh. Mudah-mudahan kita punya polo ya. Allahu Akbar Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang kabeh ku Allah sing dibere futuh, sing dibere terbuka. Kak, hirup jadi Badung mah cangkel kana beuheung. Cangkel kana beuheung. Coba saya lamun hirup Badung, hirup teu jujur. Jadi panitia mulut dicurigai bae bisi duit dihakan. Mesti endah bae. Hirup masing bener ya. Hirup masing bener, hirup masing bager, hirup masing endah. Cenah aing can bener, geura bener keun tah hirup. Teuing cai aing mah boga Bapak Kolot Kiai di urusan apa? Doang kamari babaturan abdi ya, sakapal jeung abdi. Ji cenah aing doakeun aing supaya peh di Mekah, ja aing mah itilok salat di lembur. Maksudnya peh di Mekah atuh supaya ngeunaheun bae, aing Abu Jahal peh di mana? Peh di Bandung tak peh di mana saja cik aing Abu Jahal. Iho ya, pitan ji ulah jadi cenah nya kadoakeun. Wah, belum kuat pitan gitu. Hartina naon? Sanajan urang boga bapak soleh, ai urang teu soleh mah atuh cilaka nya. Paham? Urang boga salaki soleh, urang na teu soleh mah atuh cilaka. Sebab pae mah sorangan-sorangan ka haji kana. Cenah sia boga pamajikan geulis sehidup semati seiak sekata senada seirama. Dahar silih wapan, hitut silih amuan. Pae mah dia sorangan sia. Pae mah sorangan. Salaki cenah pae, pamajikan beuh dah merasa kehilangan. Kuat ceurik, tidak mungkin ngising dia na helm. Tilok aya pamajikan karunya ka salaki hayang dikubur bareng atawa nungguan minimal di luhur kuburan saminggu awah. Beak mukan idah mah anu ngalagakeun dia. Uncra anjret naik enme ka Citra Maja. Bari bibir beureum beli hideung. Uncra anjret. Maka ayo teangan amal urang masing-masing. Nu can daek salat, haye geura diajar. Teuing aya berat na mimitian mah subuh mah 2 rakaat bae lah mimitian. Ya. Ayo belajar dari diri sendiri. Jangan cengeng, jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan kesuksesan, tidak akan merubah keadaan, hanya membuat kamu semakin tertekan. Semua akan baik-baik saja. Ayo belajar untuk sendiri, belajar mandiri karena selamanya akan sendiri. Bahkan orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ayo sadar, jangan polong. Ya, mudah-mudahan ya cara sana pribadi sing aya manfaatnya. Mudah-mudahan almarhum sing ridho kapulang ngomong kos kieu. Ampurannya ya manakib almarhum saeutik kula nyaho. Kitu beta manakibna bisa nurunkeun anak incu anu gararaga. Atuh anak incuna. Kabelah ditu kabelah kenceh parungkung aya Syekh Mujib. Di dia aya pengarang tafsir Syekh Jalal Al-Bangqaqi. Asyuyuti Al-Bangqaqi. Ya tuh gararaga anak-anakna. Nu tadi kiunan coba. Eta kiunan he lamun dionang ka Bandung atuh teu 10 juta mah isin mah nah. Eta mah nu Bapak Kolot teh kabina-bina nya. Mudah-mudahan orang kabeh sing husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعبد الله ربي ولا أشرك به شيئا. اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى كلها لا إله إلا أنت سبحانك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة هو أهله. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد وأجز محمدا ما هو أهله. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأصوات الرياق الأجر باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار على نعمه وإفضاله. نسألك يا الله أن تقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وترزقنا رزقا واسعا بغير حساب وتسلمنا من كل آفات وبليات وفتنة إنك على كل شيء قدير وتيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير وأن تفتح لنا بفتوح العارفين واهدنا إلى صراط مستقيم وتفقهنا في الدين وتعلمنا ما ينفعنا علم الحكمة وعلم التأويل وتختمنا يا الله بحسن خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتسخر قرب عبادك أجمعين من الجن والإنس على محبتنا ومودتنا وتلقي قرب أعدائنا ربعا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة النار والعفو عند الإنسان. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.